geus mimitan sia katewa kuno berwajib bungan osok kamarakan nereyan obat-obatan nu akhirna katagihan sia make lalawo rasuk ieun masalah janten rieun sirah make lalawo rate diemut kelawil jeung beca sirah tah ieu model dina narkoba kan sawas didosaeun dera obat diteulian ganja naon geus puguh teh racun nya ieu rek didosaeun lamun hayang pae mah tong leutik-leutik bes larang kan mangawai rasakeun kuat nyakeun batuna kuat sia tah ieu nya matak buasnya sae mangsa salingkuhan teh ya bisi kieu datang nongol di TV pasok aya busar aya naon di mana lain paling mah asbak adukaran pabana eta kuat isineun raraina beureuh kuat jadi gosip bahan rumpi puas sia puas sia puas sia puas Yun lain geus kegeruan kita udah kayak namanya teh naon kumaha gitu aya urang-urang mah pan lieur teh diubaran mah kawarung nya aya budak aya mah sajat-jat hayang lieur nya kan mah hayang lieur ke padahal hayang mabuk mah babari tong anu narkoba korsel we nya bisa jadi di dahar payung tawaran anu kan sirah anu setu puas pisan kanyahoan bongan sok sasalingkuhan ngaradon barobogohan padahal geus rarimpitan sia katewa kudu berwajib bongan osok tambarakan nereyan obat-obatan nu akhirna katagihan sia make lalawo rasok ieun masalah janten rieun sirah make lalawo rate diemut kelawil jeung beca sirah ya tingali ada kayak nama kayak gogok kan udah dihakan lieur eta teh nya padahal mah teh embe nya sarua ieu sarua eta jangan begitu beureuh mangawai rasakeun kuat nyakeun batuna sia wan naon urang mah pesannya anu sok sasalingkuhan anu sok maramohon insapnya homo umur geus kolot gitu aya budak mana jauh kene kapae nya sarehat kuat isineun raraina beureuh kuat jadi gosip bahan rumpi puas sia puas sia puas sia puas